Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 4 September 2025 dina surat Al-Hijr ayat ka-20 genepna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jeung nyata sanyana kholaqna geus nyiptakeun kami saur Allah al insana kahiji manusia, tegesna manusia bangsa manusia Nabi Adam anu pangheulana diciptakeun. Al insana tegesna manusia min solsolin tina taneuh anu garing saur Allah. Min hamain jeung tina taneuh anu beye tegesna leutak atawa lumpur. Masnunin anu bisa dibentuk. Salajengna wal janna jeung ari jin kholaqnahu menciptakeun atawa nyiptakeun kami Allah kana eta jin. Tina naon jin diciptakeunana? Tina seuneu anu panas. Ming qablu ti samemeh ayana Kangjeng Nabi Adam janten sateu acan diciptakeun manusia teh ku Allah diciptakeun heula jin jeung para malaikat. Diciptakeunana tina naon ari jin teh? Tegesna asal katana tina janin. Janin mah aya dina jelebet patuangan perempuan teu katingali sarua jin oge gaib. Jadi jin teh teu katingali tegesna asal katana tina janin. Minan nari diciptakeun teh tina nari tina seuneu samumin anu kacidap panas pan seuneu mah. Ta eta diciptakeunna jin tina seuneu. Saterasna wa idz qala jeung inget samang-samang sakola ngadawuh nyarios saha rabbuka pangeran anjeun Muhammad lil malaikati ka bangsa para malaikat. Allah nyariosna kieu ka bangsa malaikat. Ini saenyana kami saur Allah. Kholiku geus nyiptakeun kami basyaron tegesna basyar manusia. Nyata Nabi Adam. Nah maka disebut basyaron sabab asal katana tina basyarun nyaeta kulit. Jadi jelema mah sadayana ge terbungkus kulit. Kulit bertemu kulit, pipi diciwit kulit gitu, diamu kulit, tetep sadayana oge wajah oge kulit. Jadi terbungkus kulit. Ari jin jeung setan aya kulitan walau alam da teu acan patepang sareng jin abi mah. Taku kituna manusia teh eta teh terbentuk nu pandangan pertamana kulit. Kajian nu geulis kita aya kulitan mah alim sieun. Saterasna tina naon atuh jelema teh diciptakeunna min sosolin tina taneuh anu garing. Min hamain jeung tina taneuh anu ledok tegesna leutak masnunin anu bisa dibentuk. Fa iza mangka samang-samangsa sawaituhu disampurnakeun hu ku Allah. Disampurnakeun ku Allah eta ciptaanana Kangjeng Nabi Adam. Wa nafahtu jeung ditiupkeun ku kami saur Allah. Fihi kana eta bangsa manusia tegesna al insan. Mirruhi tina ruh. Ku Allah ditiupkeun ruh. Makana tos patsasihna patuangan sok aya ngorejat eta teh ruh. Faqau mangka tuluy tarunduk lahu kabangsa manusia tegesna ka Nabi Adam sajidina bari sarujud sadayana. Sujud ka Nabi Adam sanes sujud penghambaan sanes nyembah tapi penghormatan ka ciptaan Allah anu sampurna Allah nyiptakeun manusia. Saterasna pasajada jeung mangka sarujud kabeh saha al malaikatu bangsa malaikat pirang-pirang malaikat sadayana kulhum sadayana hum itu malaikat sujud ka Kangjeng Nabi Adam. Ajmauna sakabehna sujud margi
eta mah penghormatan ka Allah nu ciptakeun manusia anu sempurna. Ila iblis kajaba iblis nu teu daek sujud mah iblis teh asa katana tina balas teh harina gratis teu aya kasayan saeutik ogenan teu aya kabeneran saeutik oge kebenaran kecuali anu bener pisan mah malaikat. Ari jalma antara iblis jeung malaikat aya bener aya salah. Jadi ieu mah iblis mah asa katana tina balas. Ari ablas eta ge sami terputus tina rahmat Allah. Aba somong itu iblis teu daek sujud karena ciptaan Allah tegasna Nabi Adam. Sabab cenah urang mah diciptakeun ge tina seuneu, ari Adam mah diciptakeun tina tanah, maka nya seuneu cenah nyembah ka tanah. Ta eta kasombonganna iblis. Iblis teh eta teh nyata sifat, setan sifat. Ada ngaranna mah Iddajil laknatullah tegasna eta teh Iddajil teh setan atawa iblis. Saterasna ayyakuna mangka henteu bukti eta iblis. Iblis teu bukti naon ma'asa jidin sartana jalma-jalma anu sujud henteu daek sujud iblis mah tapi ka ayeuna ge ngaganggu ka manusia engke aya kisah kapayuna naha make ganggu wae jelema eta si iblis teh sabab manehna perjanjianna kitu. Sakalimah dua kalimah mugi aya manfaatna barakallahu li wa lakum insyaallah patepang deui dinten enjing dina gelombang anu sami. Insyaallah panjang umur bari sehat. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.